biasa urang mah ditinggalkeun jadi paling rezeki pijeun ku anu diminta cinta najan nyeri tapi da teu dirasa sadaya kawasan anu geus ngatur sadaya jalana jeung oge ya 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 gacoan begitu gak urang disenangkeun hiji jalma paling sampurna urang mah pasti ngajaga sabab Gusti enggeus nitipkeun hiji jalma paling bager babarengan ngajalanan kahirupan jeung jodona urang yakin Gusti masih bakal slow terus nyantai jodoh mah moal ka mana urang mah slow anget slow terus slow nyantai jodoh kabogo geus